Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa. Kalayan tiasa patepang dangu deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta bari senuluykeun hanca carita anu katunda mitra. Masih dina judul Utari Nagihpati, anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda, pedaran kang tili kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayan alam ti beurang. Nyatana ka Mang Sukro anu mana harita manehna bade ngabejaan Pak RT kualatan manggihan Jang Suta anu ngajoprak di sisi talaga. Eta hanca teh mitranya. Sumangga atuh mitra ame teu nyangkolong kana waktos, urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu teu kacatur lilana di jalan Mang Sukro geus nepi ka imah Pak RT. Tapi katingalina mah tari iseun sabab pato jeung jandelana oge narutup. Jiga namah Pak RT jeung bojona keur areuweuh di imah lantaran meuni jarempling. Punten Pak RT, punten. Mang Sukro uluk salam bari gegeruan ka Pak RT. Samalah bari kakatrok kana panto tapi ti jero imah eueuh anu ngawalon. Kaayaan estuning simpe cara tadi. Aduh kamana nya Pak RT teh buah-buah keur areuweuh di imah kitu. Da geuning meuni tarisun kieu kawasan weuweung sasaha. Mang Sukro ngomong sorangan malah bari tengah-tengo nempuan ka sakurilingeun imah anu memang kaayaan sepi jempling. Bareng jeung kitu ti tukangeun Mang Sukro aya anu ngomong kadenge kawasora saurang lalaki anu geus rada kolot anu tayalian ti Bah Ewon tatanggana Pak RT. Reka saha Jang? Bah Ewon tumanya bari melong ka Mang Sukro anu keur nonggongan. Gilek Mang Sukro malik bari jeung rada reuwas. Breh katempo aya Bah Ewon keur ngajanteng bari melong. Puguh bae atuh atoh aya anu datang teh. Geuning Abah, Abah, abdi teh bade nepangan Pak RT. Nanging ti tatari dikatrokan pantona teu aya anu ngawaler. Jang Sukro jere ka Pak RT nya. Sumohon laras, nanging rupina mah anjeunna nuju teu aya. Margi meuni jarempling kieu geuning ieu teh. Nah nuju teu araya kitu. Bener Jang. Pak RT mah keur eueuh di imah. Da tadi isu keneh geus arindit ka pasir nangka jeung bojona cenah mareka nu hajat. Tah kitu bejana ka Abah mah. Jiganya bakal nepi ka sore di dituna teh.
Tapi aya perlu naon Jang Sukro? Geuning meuli bangun anu dinas pisan. Bah Ewon tumanya ka Mang Sukro bari melong bangun anu panasaran. Oh kieu Abah, ari anu salaresna mah. Teu talangke mitra. Derek-dek Mang Sukro nyaritakeun kaperluanna anu rek mere laporan ka Pak RT ngeunaan layon anu kapanggih di talaga dina mangsa keur tadi ngarit. Narima beja kitu. Nya puguh atuh Bah Ewon ngaranjug. Tah kitu Abah anu kapendaku abdi di talaga teh. Nya kumargi kitu moal tiasa lami. Margi abdi teh kedah enggal masihan wartos ka kulawargina. Jang Sukro, nya sok atuh gancang ka ditu kurabejaan kulawargana. Keunlah mere beja ka Pak Ici mah ku Abah we da teu pate jauh ti dieu mah. Nya sugan we kaparengan keur aya di imah. Ya nuhun atuh pami kitu mah. Permiosnya Bah, ayeuna abdi bade ngabujeng ka bumina Juragan Subrata. Nya sok atuh ka ditu gancangan Jang Sukro. Leos Mang Sukro indit deui gagancangan rek ngajugjug ka imahna Pak Subrata. Ari Bah Ewon terus ngaleos ngajugjug ka imahna Pak Ici. Gancangna carita. Mang Sukro geus anjog ka pakarangan imah Juragan Subrata. Kulantaran asup ka pakarangan imah anu beunghar teu burung Mang Sukro teh rada asa-asa rek asup teh. Samalah ngalengkahna rada rengkag-rengkog. Ngan untung sabot keur kitu Darma kaluar ti jero imah. Kabeneran harita teh poe Minggu jadi teu indit ka kantor. Aden, punten. Mang Sukro gancang nyampeurkeun ka Darma anu kakara kaluar. Mangga, geuning Mang Sukro. Darma melong ka Mang Sukro lantaran ngarasa heran. Da puguh tara-tara ti sasari make jeung datang ka imahna. Sumuhun Aden Mang. Punten Aden pami salira ngaraoseran margi teu biasana pun Mang teh nepangan ka dieu. Sumuhun Mang abdi teh rada heran. Mangga atuh kalebat. Darma ngabagiakeun kasemahna kalawan somea sarta nita asup ka jero imah. Tak kedah Aden sawios di dieu we lah da moal lami. Aden Mang Sukro teu kebat nyaritana. Lantaran beut jadi ngadadak asa heurin kuletah. Aya naon Mang Sukro? Beut sapertos anu asa-asa. Bilih aya kaperyogian mah mangga enggal saurkeun ka abdi. Ceuk Darma bari neuteup ka Mang Sukro anu katempo bangun rada gugup. Aden, aya anu bade didugikeun ku pun Mang teh. Nanging sateu acana langkung ti payun bade mundur teula dihapunten. Margi salira Aden teh tangtos bakal ngaraos reuwas. Nanging sanaos kitu nya kedah kumaha deui margi pasoalan teh kedah kaudinga ku Aden sakulawargi. Mang Sukro nyaritana daria pisan mitra. Sarta hati-hati dina nepikeun lantaran lamun kejot borosot bisi matak jadi ngabarubahkeun kasalarea. Da puguh beja anu dibawana teh tangtu bakal pikareuwaseun jeung pikasediheun pikeun Darma sakulawarga. Mang Sukro, enggal Mang carioskeun. Naon anu bade didugikeun teh? Darma mencerong ka Mang Sukro hatena beut jadi deg-degan jeung asa lelewang. Mangga geura dangukeun. Kieu anu salaresna mah Aden. Barabat deui atuh Mang Sukro nyaritakeun kajadian tadi sakabehna ditete keueuh anu kaliwat. Ari Darma anu keur ngabandungan nya puguh atuh meni ngaranjug. Kumaha Mang Sukro? Nah laras eta teh Mang. Darma kacida pisan reuasna. Malah katara nepi ka pias sarta awakna oge ngeleper. Ya jantung ratug tuur nyoror-cor suku asa leuleus. Telepat Aden. Ayeuna mah hayu enggal urang angkat ka talaga sareng pun Mang. Supados salira langkung yakin. Aduh, astagfirullahaladzim ya Allah suta. Darma istighfar bari terus ngusap beungeut. Sok sanajan nya oge acan yakin pisan kana beja anu ditepikeun ku Mang Sukro. Tapi Darma oge ngarti lamun Mang Sukro moal wani heureuy ari nepikeun beja kewas kitu mah. Aya naon Jang bade bangun anu reuwas? Pak Subrata harita norojol sarta terus tumanya ka Darma. Jang Darma, aya naon ieu teh? Naha kalah pahulang-hulang. Pak Subrata harita rutret kanuduaan.
Ari Mang Sukro jempe bae teu cacarita, tapi terus manggut ka Juragan Subrata anu keur melong ka madehna. "Ama, hayu urang kedah enggal angkat ka talaga. Hayu ama." Darma ngajak ka bapana sangkan buru-buru indit ka talaga. "Ah, ngarek naon make ngajak indit ka talaga sagala?" "Ama, tos seula tong seueur tataros margi engke oge tang tos salira bakal terang kana sagala rupina." Kitu ceuk Darma. Terus ngereret ke Mang Sukro bari unggek ngajak indit. "Hayu atuh Mang, urang sareng ka ditu." "Mangga Aden." Leos Darma jeung Mang Sukro bareng indit ka talaga. Kitu deui Pasubrata sanajan nya oge harita teh rada hoream, tapi da puguh ka jurung kurasa panasaran, nya antukna mah teu burung nuturkeun sajajalan tiluan eueuh anu cacarita, terus jongjon bae leumpang ngageredig lantaran hayang gancang nepi. Saenggeus aya kana sawatara waktu, tiluana geus aranjog ka talaga, sarta ketempo kayaan didinya geus loba jalma urang lembur anu keur ngagarimbung ngariung layon suta anu matak pikawatireun. Malah Pak Ici jeung Mbah Ewon katut anu sejena oge geus araya ka asup Ahmad, Odang, Oman, lantaran sararea geus merenang beja anu kacida gancang pisan sumebarna. Mundur euy. Tong hararep deui ngatuh hari kalina. Mundur. Pasihan jalan ye aya Aden sareng juragan bade ngalangkung." Pak Ici paparentah ka urang lembur anu keur ngagimbung bari recok ngaromong, sangkan marundur da pugu ngahalangan kanu rek ngaliwat. Buriak atuh urang lembur teh malundur, tapi aya oge anu terus seselandep ka hareup kawasana mah hayang nyaksian ku panon sorangan. Bareng jeung kitu, Srog Darma jeung Pasubrata ka hareup, breh katempo aya layon saurang lalaki anu kaayaanna pikawatireun, panonna molotot sungutna calawak. Ari bajuna rangsak pinuh ku getih, awak jeung beungeutna oge raca. Ari palebah beuheungna parat nepi kana punduk ngolohkor jiga digegel ku sato galak. Malah katempo loba getih nyarak celakan dina jukut. Tapi geus garing, da puguh kajadianna tadi peuting. Nyaksian kajadian sarupa kitu, Darma jeung Pasubrata duanana kacida pisan reuasna. Sakedapan mah teu bisa kukumaha, ngan ukur molotot bari calangap awak da ngaleper beungeutna pias. "Suta, eta teh hidep anaking." Ceuk Pasubrata sanggeus aya sawatara waktu. Ngadadak ngagero nyebut ngaran anakna. Kawasna mah geus bisa sidih kana rupana sarta apal pisan kana baju anu dipakena. Serenteng ngadeuketan. Brek diuk dina jukut gigireun layon suta anu geus heuras, sarta terus ngagebig-gebig awakna anu geus jadi banusan. Suta, udang anaking anak ama, kunaon atuh jadi kieu? Apan peuting teh indit talajo cenah hidup teh?" Pasubrata terus ngagebig-gebig layon anakna anu geus oyag kabeh. Samalah teu kawawa mitra. Terus hing ceurik disaksian ku nu sakur araya didinya. Sabot keur kitu Srog Darma ngadeuketan terus diuk gigireun bapana. "Astagfirullahalazim, innalillahi wa inna ilaihi rojiun." "Ya Allah Gusti, nah kunaon pun adi teh meuni dugi ka kieu. Sareng naon anu parantos tumiba ka anjeunna. Deudeuh teuing suta na ambeut kudu maot ku cara kieu." Ceuk Darma bari jeung umbar cimata. Hate karasa sedih jeung nalang sanyaksian kaayaan layon adina anu matak pinggiapeun. Ras inget ka jeunatna Utari anu layonna kapanggih di talaga. Ayeuna sarua jeung layon suta nu kapanggihna di dinya. "Punten Aden kitu deui ka juragan. Kumargi ayeuna mah tos kasaksian pami ieu teh layon Deni Suta. Sumuhun tuang putra. Kumaha tuh ieu teh salajengna nah bade diwantun ka rorompok atanapi bade ngantos heula pihak kapolisian? Atanapi bade kumaha saena?" Pak Ici tumanya ka Juragan Subrata jeung ka Darma.
Ari sabab layon tehnya kudu buru-buru diurus da puguh watir jeung deui teu hade ari terus senang ngajoprak bari pada ngalajuan mah. Ngadenge Pak Ici ngomong kitu, Darma anu geus rada teger deui terus ngawalon bari ngareret. Pak Ici, nah tos aya anu masihan laporan ka pihak anu berwajib. Darma malik nanya ka Pak Ici sorana kadenge dubareuda. Parantos Aden, margi tadi satosna nepi wartos Cibah Ewon, nya teras we Bapak teh miwarangan Jang Usman supados masihan laporan kanu berwajib. Rupina moal lami deui ge bari sarumping ka dieu. Nya hatur nuhun atuh Pak Ici pami kitu mah. Ayeuna mah urang antos we heula di dieu nya manawi bae teu lami deui aranjeunna sarumping. Nya mangga kitu oge Aden. Bapa mangiringan kumaha saena. Bareng jeung kitu, aya 2 urang awewe anu seselendep ka hareup anu tayalian Bu Halimah dibarengan kuratna anakna. Beungeutna katempo meuni beureum dadana renghap ranju gesang nangorolok masuhan baju. Da puguh geus leumpang bari setengah lumpat. Sabab tadi duanana geus ngadenge beja ti batur lamun anakna Suta geus maot sarta layona aya di talaga. Jang Darma, kunaon adi hidup teh? Bu Halimah langsung nanya Jang Darma anu keur ngobrol jeung Pak Ici. Nempo indung jeung adina datang Darma reuwas, nyari satadina mah Bu Halimah jeung Ratna teh moal waka di bejaan. Da puguh bisi soak, tapi da ayeuna mah geus araya di dinya, nya atuh Darma oge teu bisa kumaha. Darma, kunaon adi hidup teh? Nah nya maot? Bu Halimah nanya deui bari neuteub ka Darma anak cikalna. Nya Kang Darma, kunaon Kang Suta teh? Tanya Neng Ratna bari neuteub ka lanceukna, jajantung karasa ratug. Ibu kitu deui Ratna, mugi kedah sabarnya. Margi Suta parantos pupus, tuh layona nuju dipayunan ku ama. Ngadenge jawaban ti anakna sarupa kitu. Bu Halimah ngareret ka Pasubrata anu keur diuk dina jukut bari jang hareupan layon. Suta! Bu Halimah ngagero ka anakna. Terus ngadeuketan malah dituturkeun ku Darma jeung Ratna. Breh katempo awak Suta geus ngababengkang. Leketai sakujur awak Bu Halimah karasa leuleus taya tangan pangawasa. Lir ibarat kapu kaibunan kawas kapas kehujanan. Terus ngulahek teu inget di bumi alam. Aduh ibu! Darma anu aya tukangeun rikat newak awak indungna terus disangke supaya teu tigobrakna lemah. Nempo kajadian kitu Ratna ukur molohok mata simeuteun. Samalah jiga anu teu pati sadar. Ret ka indungna anu keur disangkeh ku Darma. Ret ka bapana terus ret kana layon Suta. Koceak atuh harita Ratna ngajerit sabab bakat kureuwas jeung baluas. Sarta teu percaya kana eta kajadian. Kang Suta! Aduh, Neng kade kubis. Ratna ngajerit terus ceurik turna karasa leuleus tapi untung kaburu diceklan ku Pak Ici. Terus dituyun kana handapeun tangkal boncang anu iuh. Tuluy cenah diuk ngan untung Ratna mah kuat keneh mitra teu nepi ka kapiuhan. Jol Darma anu mayang awak Bu Halimah dituturkeun ku Pasubrata anu katempo bangun lungse. Kasubri kaum dangu. Bu Halimah harita digolerkeun dina jukut sarta pada nulungan ku batur salemburna. Kitu deui Ratna anu keur ceurik pada ngababarah ku sararea sangkan repe. Terus atuh dibarawa balik ti heula ka imahna da puguh karunya nempo kayaan Bu Halimah kitu mah anu can bisa sadar kana dirina. Lembur Cibodas dina poe harita geus guyur deui bae. Maotna Suta anakna Pasubrata jadi bukur catur sararea. Teu saeutik jalma anu ngarasa heran samalah meuni recok. Silih tanya jeung baturna.
Lantaran saurang oge can aya anu bisa neguh kana naon-naon anu geus tumiba ka Suta nepi ka kudu ngalaman maot ku cara anu sarupa kitu. Saenggeus aya kana sawatara waktu lilana. Burudul aya sababaraha urang patugas kapolisian anu sakabehna lengkep marake baju dinas. Pihak anu berwajib harita nitenan kana kayaan layon Suta kalayan apik jeung taliti. Kitu deui nitenan kayaan tempat di sabudeureunana. Lantaran kudu bisa neangan bukti anu pasti anu bakal jadi pituduh kana sabab musababna maotna Suta. Saenggeus papariksaan jeung sagala rupana dianggap cukup, kaputusan layon Suta teh dibarawa sarta ditaekeun kana mobil ambulan anu geus nungguan di jalan desa. Dibarengan ku Darma jeung Pak Ici samalah Mang Sukro jeung Jang Duloh oge dibawa lantaran mangrupakeun jalma anu pangheulana manggihan eta layon. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun kayaan di imah si Godeg harita teh aya 3 urang lalaki anu keur saretibra. Malah mah sorak kerekna oge nepi ka kadenge ka imah tetanggana ceuk anu bohong mah. Ari anu tiluan teh taya lian ti si Godeg, si Gojin jeung Darja. Anu sabada balik lala joronggeng teh teu baralik ka imahna. Sabab kaayaana geus peuting pisan samalah geus rek nepi ka wanci janari. Jadinya terus we sarare di dinya. Sok sanajan kaayaan alam teh geus beurang sarta panon poe geus luhur. Tapi anu sarare mah can keneh harudang. Da puguh tunduh jadi sarena teh taribra pisan. Kocapkeun Mairoh indungna si Godeg anu harita kakara balik ngored. Terus nyamperkeun ka lawang kamar anu eueuh pantoan dengan ukur di halangan kureregan. Jang Mamat. Jang, udang gancang harudang geus borang yo. Ceuk Mairoh gegeruan kanu jadi anakna nyaeta si Godeg anu keur sare. Samalah ngajaga nangtung di lawang kamar. Reregana oge dibukakeun. Tapi si Godeg jeung baturna teu waka harudang lantaran sakabehna keur taribra. Jang Mamat, Jang Udin. Tendarja gancang geurah harudang. Buru-buru nyaring itu aya kajadian anu mata kreuwas. Ieu mah kalabet sare. Batur keur ariweuh teh. Jeung meuni jariga bangke teh. Udang. Mairoh ngahudangkeun bari teu eureun gegerewekat. Ngomongna tarik pisan da puguh ari laun mah teu kadengeun. Jeung deui Mairoh teh geus kacida ngarasa jengkel karo jadi anakna teh lantaran geus teu bisa dipapatahan. Aduh aya naon atuh mah anggur ari geus gerewekan teh ah. Tunduh atuh mah uing teh. Cing kudu ngarti mah teh. Ceuk si Godeg ngulisik lilir terus heuai meuni calawak ret ka indungna. Anu katempo keur ngajega di lawang kamar bari mencerong ka maranehna. Jang Mamat, lain aya naon gancang geurah hudang. Aduh, cing atuh jadi kolot teh tong ngaganggu. Aban kuring teh tunduh ieu teh mah karek oge reup sare teh geus dihudangkeun. Aya naon ieu teh atuh? Namun kuasa rame-rame teuing. Si Gojin anu harita keur sare manehna lilir lantaran gandeng ku sora Mairoh, kitu deui Darja ngulisik usik. Tapi reup sare deui. Antep we lajin. Biasa indung dewek masuk ke gerewekan jika ember bocor nyalak-calakan. Kawasan ulah we anak tibrah teh. Si Godeg harita teu malire malah terus nutupan ceulina ku anggal. Nempok kitu Mairoh jadi keheul. Leos indit ka dapur kop kana gayung, terus nyiuk cai tina ember. Geus kitu gidig deui nyamperkeun ka kamar anakna. Telila oge geus nepi sareta teu asa-asa cai anu dina gayung teh sabur dibanjurkeun kana awak si Godeg. Hudang sia ah.
Sabur cai teh dibanjurkeun. Gurubuk si Godeg ngagurubuk terus korejat hudang. Anggel jeung papakeana baraseuh, kitu deui si Gojin jeung Darja duanana pating gurubuk tuluy pating korejat hudang bari melong ka Mairoh. Aduh, ampun daonan mak make ngabajur sagala. Tuh tempu awak kuring meni barasuh kieu. Aduh, buka kolot teh meni ku kabina-bina teuing dasar ini kolot kumaneh. Ceuk si Godeg bari molotot ka indungna. Anu sarua keur molotot ka manehna. Dengekeun sia Mamat. Maraneh mah kalah harees tuh dala batur mah di luar ke rame ayeuna teh. Mairoh ngomong ka nu tiluan, ari leungeunna nunjuk kaluareun imah. Nah ke rame kunaon kitu bi? Tanya si Gojin bari melong tarang darada kerung. Jang Udin sok gancang gerah harudang. Tuh tempo kayaan di luar. Kitu deui Den Sarja saur mama sok enggal gerah wangsul karo rompok. Margi tangtos aden teh diantosan ku tuang ramah kali tuang ibu. Mairoh ngomong kalawan tatag ka Darja anu karek udang sare. Nah apa ti mana bi make jeung nyebutkeun indung jeung bapak kuring narungguan. Apan biasana kuring masa daekna balik oge. Jeung na deui datarat di tarungguan. Nya sajolna we sakahayang sorangan. Nyari kitu nama aden tapi pami ayeuna mah tangtos aden teh nuju di arantosan. Margi tuang ramah sareng tuang ibu nuju ka papaitan. Punten mate sanes ngusir tapi aden teh leres kedah enggal wangsul. Kitu ceuk Mairoh. Sok sanajan hate rada jengkel oge tapi sopan ari ngomong ka Darja mah. Lantaran masih ngahargaan ka kolotna anu kasebut jelema beunghar. Nya meunang papait naon mak? Darja nanya bari mencrong ka Mairoh. Den Darja sok enggal geura mulih. Margi tuang rai Den Suta pupus. Kumaha mak? Dedengian teh adik kuring si Suta maot. Darja tumanya deui bangun anu teu percaya. Nya kitu deui si Godeg jeung si Gojin duanana meuni aralohok ngadenge beja kitu teh. Lares aden, matakan sok enggal gerak mulih. Mairoh keukeuh nitah ka Darja sangkan geura balik ka imahna. Jung atuh Darja nangtung sarta geus teu loba dicarita. Terus indit rurusuhan rek balik ka imahna. Kasugri kaum dangu. Jag tinggalkeun heula kayaan di imah Mairoh. Ayeuna urang nyusul nyaritakeun lalampahan Darja anu keur aya di setengahing jalan. Kayaan alam harita geus maju ka beurang, panon poe geus luhur. Darja leumpang rurusuhan teu sirikna mah lumpat da puguh hayang geura nepi. Teu kudu dicatur lilana di jalan mitra. Urang kocapkeun harita geus anjog ka imahna. Barang jol didinya kasampak geus loba jalma anu babantu nguruskeun sagala rupa anu dibutuhkeun pikeun mulasara layon. Ari anu sawareh deui mah harita teh arindit ka astana keur marantuan ngalitaneuh kuburan pikeun ngurebkeun layon Suta lamun engke geus datang. Ningali kitu puguh atuh reuwas sup Darja ka jero imah bari mawa hate anu ratug deg-degan. Breh katempo pasubrata keur diuk ngariung di antarana aya palebe jeung Bah Ewon dibaturan ku sababaraha urang kokolot lembur. Ari Darma jeung Pak Ici can baralik lantaran keur nguruskeun layon Suta anu tadi dibarawa ku pihak anu berwajib pikeun diayakeun papariksaan jeung panalungtikan. Saenggeus aya di jero imah, Darja nyampeurkeun ka bapana. Ama, aya naon ieu teh ama? Darja langsung nanya ka bapana. Terus seseledak ngadeuketan, anu sejen diukna ngaleser mere tempat kanu kakara datang. Nya barang nempo anakna datang pasubrata ngareret samalah terus balik tumanya. Darja, ari maneh di mana wayah kieu meuni kadek balik?
Nah tanya, lamun adi maneh si Suta maot. Ceuk Pasubrata bari muncereng ka Darja lantaran ngarasa keheul. Saja batik itu ngerasa heran nah naon sababna anakna jadi papisah da peuting inditna bareng. Maot. Abdi mah puguh teterang aman halaras eta teh kitu. Bener adi maneh teh si Suta maot. Darja, ama teh kacida ngarasa heran. Apan tadi peuting Suta teh indit jeung maneh. Tapi naha ayeuna mah keujeng nyebut teterang. Nah hari maneh geus di mana atuh? Nya naon anu sabenerna kajadian? Piraku teu apal lapan indit babarengan. Pasubrata nanya deui beungeutna kata rada beureum. Jiga namah ambek kanu jadi anakna, tapi sabisa-bisa ditahan lantaran era kununya raksian. Ama, muhun dares ari wengi mah abdi teh sesarengan sareng si Suta. Malimah sareng si Gode gitu deh sareng si Gojin. Tapi naon Darja? Cing sok gancang caritakeun. Ki ama ari anu salaresna mah. Barabat Darja nyaritakeun kajadian tari peuting. Timimiti inditi imah anu niatna rek lalajo ronggeng di lembur Pasir Awi. Sakabehna oge ditetek eueuh anu kaliwat. Sakumaha carita anu geus dipedarti heula dina mangsa peuting babarengan lalajo jeung Suta. Sarata dibarandungan ku sararea kalawan Darya. Tah kitu ama lalakon tadi wengi teh. Jadi si Suta teh indit ngajajabkeun saurang awewe-nya. Lares telepat ama kitu. Punten Aden, Bapak teh bade ngiring tumaros ye teh. Palebe anu titata diukur jempe bari ngabandungan harita ngomong ka Darja. Nya mangga bade tumaros mah palebe. Kieu patarosan Bapak teh. Tadi wengi Den Suta teh ngajajabkeun saurang istri. Ari jenenganna saha eta istri teh? Sareng urang mana anjeunna teh? Naha kumaha ciri-cirina? Manawi Aden emut keneh? Palebe nanyakeun ngaran awewe anu tadi peuting dijajabkeun ku Suta. Samalah bari jeung nanyakeun ciri-cirina lantaran hayang jelas. Da puguh panasaran jeung deui apan awewe eta teh mangrupa jalma anu panungtung babarengan jeung Suta. Nya ari wawartos ka abdi mah eta istri teh jenenganna Sarah. Pami ciri-cirina raraina geulis palebe. Rambutna panjang salirana jangkung alit. Pakulitana bersih. Sareng anjeunna teh nganggo acuk beureum katingali ku abdi mah. Nanging da terang ari lemburna mah. Margi pun adi teh teu kantos nyaurkeun. Tah kitu. Atuh ku abdi teh diwidian we. Sarta teu gaduh curigana naon. Da teu nyangka baris aya kajantenan kawas kieu. Darja mere keterangan ngeunaan awewe anu ngaku boga ngaran Sarah. Anu harita acan kanyahoan saha-sahana jeung di mana lemburna. Sabab peuting teh teu kungsi tatanya da puguh maranehna keur parogot lalajo ronggeng. Oh, jadi ngaranna Sarah eta mojang teh. Tah ari satu acana nah Aden Darja kantos pendak acana pince. Ya susuganan we atuh kantos tepang boh di jalan Pasampangan atawa di mana kitu. Manawi teu acan palebe dan nembe wengi we ningal eta istri teh. Mitra cageula ieu carita urang tunda heulanya insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.